anu areda anu garela ku paku. Ani iyo aya nu ngubah mobil di sisi jalan sukana. Ari mana danta aya ngubah mobil di dieu. Coba jadi ngubah. Tempat penyucian mobil aya tempatna ulah di dieu. Siap. Siap lah kek. Jadi sitik deui. Ari keamanan keur ngomong teh hudang hargaan kieu ge hansip profesional. Tempo urang sakieu geulisna sakieu gagahna dicuekin. Ngubah mobil ulah di dieu sakali dieu nya. Nya. Soalna ieu teh merusak lingkungan. Nya Bu Hansip. Tah kitu bagus. Nya Bu Hansip. Isukana aya khusus gimana tah? Ya paling cuci mobil. Asal jeung Bu Hansip teh nyucina. Da awewe sih Hansipna. Baru jeung Bu Hansip sakieu geulisna aduh hei. Mantar tukang cuci mobil kudu hayangan ka Bu Hansip. Sabar. Abeh ieu pan nyuci lagi Bu Hansip mah. Tapi isukan pindah ya. Siap Bu Hansip. Ngomong saeutik. Orang malah rek ngomong. Layakna engke malah mengubah mobil di dieu pajak ku kami. Sebagai keamanan kudu bayar pajak ka kami ya. Nah, kade poho dipajak ke urang. Siap Bu Hansip. Ya. Geus kudu bae. Kade poho ayeuna urang tugas ka ditu. Rek bisa anu edan. Tegas yo teh. Hansip profesional. Itu kayak ada orang gila ya. Iya. Orang gila. Oh, baik bahasa kedua tuh. Mohon mangga. Mohon mangga. Iya, mohon.
wadah jadi anak aing sakitu bisi pasung eta budak bisa kabur mata kisinkeun kolot Gusti Allah Gusti eta budak nok sawiti nok hayu karompok ulah di dieu ulah ngisinkeun ieu jadi indung isin nok situ bae teh hayu Everybody say, ieu meser dahareun ieu si lapar aduh ya Allah Gusti eta anak mana kita gitu teuing ya Allah ya Allah istighfar isinkeun udah ya Allah Gusti dah tong kasih sok udah lapan beureun eta teh sok ya bener astagfirullahaladzim siga jama kalapan atlok di paraban sugan maku kolo tehnya sakitu unggal usik nu roti nu pizza nu lauk ayam dibikeunna juga jama kalapan kasabar atuh kasabar ieu mamah mah ya Allah mikiran bae engke ge aya jodona ulah kitu istighfar coba istighfar ya Allah ayeuna mah ieu dirasakeun istighfar ya Allah karunya teuing ya Allah duh teuing aya itu ada orang gila lagi, ada orang gila lagi, ada orang gila ada orang gila sana yuk tante ada orang gila kak lama kau orang gila kau orang Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti itu anak aing parah nemen ieu mah kudu sabar ya Allah mata kisinkeun Gusti ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah Gusti kisinkeun deui aing ya Allah tekanan batin bukan anak edan ya Allah Gusti ya Allah ngisin tengku batu anak gelok itu ya Allah Emi ya Allah padahal naon teh geus teh lu aing hayang Angkafar ancan dahar. Tak buruan. Emisi
gelo. Ini, nah. Ini. Aing kan profesor. Ini. Edan, aing profesor di Jerman. Edan, Edan nih. Nu edan dibuat dulu. Lu banu edan, teh arek kaburang kamu dulu. Dar buku wo. Itu aya nu edan mani loba pisan. Kumaha urang? Amankeun. Hah? Naon? Lapar? Nu lapar, nu kalaparan. Kumaha Cip? Hah? Dasar boga pimpinan budak buku. Punten buku wo. Itu aya nu edan. Sok urang wang kumahakeun, wang bereskeun. Wang kumpulkeun, wang urang dika itu kan ke panti asuhan tanaon ambil desa urang bersih. Lamun lapar mah dah kami ge lapar cek Hansip. Jual madang yuk madang. Yuk, madang yuk. Nya, lapar kan? Duh, aing mah pusing sorangan. Lapor ka buku bekas kieu. Buku hormat. Ya, permisi. Roy ka mana? Pusing mikiran nu edan. Pada begitu, pada begitu, tunggu. Beli. Sama era. Yuk, marah enggak? Mangga buku. Tuh anak-anakan tuh. Iya anak sah. Mangga bu. Kita duaan. Anak duaan. Pasrah ka buku. Ya Allah. Iya nama ieu teh. Nok. Anak sah nok. Siapa baby? Udah. Nok. Iya mah kudu di. Oh iya ternyata terrehabilitasi mah ke rumah sakit jiwa. Udah. Ya Allah, ya Karim. Ayo Neng, ayo. Emang kudu ke rumah sakit jiwa ya mah. 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kami Baraya Salembur yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng tentunya menyajikan video bodoran Sunda di Baraya Salembur YouTube channel. Jangan lupa di like and comment, jangan lupa subscribe juga. Baraya Salembur. Oke.